Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Ibu ngawagel waktosna tempangkeun wasta abdi Safanoliza Rizky Adima ti kelas 10 MIPA genep. Dinten ayeuna abdi bade ngawawancara Ibu ngeunaan dampak COVID-19 ka sakola. Mangga Ibu tepangkeun. Mohon abdi Ibu Siti Masito. Ayeuna abdi bade tumaros ka Ibu. Patarosan kahiji, naon anu Ibu terang ngeunaan virus COVID-19 sareng naon wae gejalana? Mohon mangga Ibu bade ngejelaskannya hari COVID atau virus corona eta jenis penyakit nu nyerang karena saluran pernafasan. Tiasa nyababkeun infeksi karena saluran nafas atau sampai ke daya tahan manusia atau napi imun. Gejalana? Mohon kami gejala nu awalna sapertos flu atau napi nyerang karena demam tinggi, batuk kering, salajeng bade tiasa nyerang ka diare, kemudian nu utami nyaeta nyerang karena pangecap ataupun pangecap sareng penciuman. Tah eta gejala nu spesifik. Patarosan nu kadua, nuhunkeun Ibu naon dampak COVID-19 ka sakola barudak anu ayeuna kedah dilaksanakeun secara online atawa daring. Nya eta muhun eta janten nu pengaruh atanapi dampak nu karaos nyaeta murangkali atanapi sadaya aktivitas tetiasa secara langsung atau tatap muka mung kedah secara daring. Dampakna murangkali tetiasa atanapi aya kesulitan atanapi kirang jelas mata pelajaran nu kedah di sampai kedah dipelajari. Murangkali kirang jelas nampi pelajaran ti Bapak atanapi Ibu guru. Patarosan katilu, sikap Ibu karena pembelajaran daring ieu teh ngadukung atawa henteu? Nya kedah dukungan atanapi support atanapi nya pemahaman orang tua kanggo murangkali sekolah daring eta tidak semudah, tidak gampil sapartos pami sekolah offline atanapi tatap muka. Terus Bu, patarosan kaopat, kumaha cara ngacegah penyebaran virus COVID-19? Mohon nyata sapatos nutos karena pemerintah digaungkeun yaitu prokes atau protokol kesehatan 3M, selalu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, memakai masker, lajeng menjaga jarak. Tah eta nu pokok. Nu salajengnya yaitu tetap menjaga imun, mam atau tuang nu penuh gizi, cekap istirahat, tah eta nu mendukung imunitas haye. Patarosan terakhir Bu, harapan Ibu kapayuna sabar COVID-19 teh naon? Nya sami sadayana berharapnya mugi-mugi COVID-19 eta segera berakhir. Lajeng sadaya aktivitas baik sekolah, pendidikan nu sanes, ibadah dan sebagainya bisa tiasa berjalan lancar, langkung sehat sadayana. Hatur nuhun kana waktosna Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.